Karena eta parmegat gitu. Kamari udah hansip. Anyar kumaha. Bolong kuat di udah ku si hansip. Alah, Terjadinya ya. menungguan di imri dago-dago anterkeun. Hujan kamari teh. Balesan. Lamun hujan diteruskan caah palid pae ngeusan meureun. Bakal gebros pisan ngomong teh. Ampura lain eta kamari tuh sieun. Hiji tuh dua teh teh. Makasieun cenganan. Karunya. Sieun oge sieun. Emang mana sieun kunaon sih? Ku hancur. Bisi urang kesorangan ke beunang mun ngadadak. Baru lo pisan cenganan. Ulah da kumaha. Kenaon euy. Ari kadeleuna keur naon? Nya naha teh nanya. Ya kumaha. Lamun omong geus itu tong ka kamar. Ya tuh maaf. Kamari ku kumaha euy. Nyair teh. Bebenangan bro. Ampun teuingan. Ya. Kumaha? Hujan. Pertama teh aya hansip anya geus mun pamungkeun mangga dagang teh gawean we hansip atuh. Untung urang teh ngiluan di dinya mah. Terus sakep sok sieun ge. Sieun kunaon? Eta kumaha anak buah si Bentro. Buahna ieu teh sorangan buahna. Buahna nu anyar teh ya. Nya kitu we sarwana. Dikesukeun. Ya, bukan udah aku mana di luar, nah eta hansip. Naon ieu mah nih? Naon? Kehede kaanu sopan Jelas pisan. Arepan preman teh wani hitut. Sama. Balik pisan. Karekan Teuing sopan pisan. batu geus ada kieu tuh. Sia gede-gede teuing atuh. Pan sepatu mah Modok kumaha. Kenteng atuh euy. Sekalian niukan di mah. Sekalian niukan kana lain. Tentang kumpul. Cekol baheula oge ieu teh supaya teu modok. Mitos eta mah tuh. Percaya teuing nya anggar Pakai batu mau lempeng. Pakai batu. Modal heula balik. Pundungan. Lain pundungan. Iri beuteung pamana yang modal. Nam daripada kababayan mah. Percuma mangan kos kitu bangun oge. Jelas pisan. Kumaha tuh acerang. Nani? Itu mah pundung. Pundung pada didudut ku urang. Pundungan. Kubarian. Kudu dipecat gitu. Tong makan. Tong makan tong. Oh, jatuh budak kamari. Oh, tuh. Anu kamari orang disebut disuntruk-suntruk teh. Awak ieu mau aya karung tuh gitu, karungan lah. Itu karung saha bae urang bawa lah. Telak. Cokot. Yang modal. Kamari gitu. Gimana saat modal? Ngaduk gitu aduh. Nah, kawayan nih aduh. Bingung. Ayo. Dewa. Ayo eta. Budak kamari sateh. Coba. Tolong gue eta. Kemana ceklan orang enggak pernah karung. Urang kan lagi makan. Arungan. Wah, atuh eta lah. Ini sosial. Arungan ayo. Budak sia nu kamari nya. Kemarin nyuntrungkeun teh ya. Awas leungeun atuh. Tuh man udah kapokeun.
Hei, sudah abang udah. Aduh. Arungan, batu di peduli. Asup ya. Potong. Gitu. Panas kieu euy teh. Kampung kebon teh. Aing budak teh korek nganteurang kali geus beurang kieu wae datang teh. Neng kemana budak teh? Lapar bapak ini. Balik lah gitu lah. Panas kieu lah. Coba ieu urang coba di dieu lah. Senang tadi. Aduh. Asik. Nih, lagokan lagi tetap tadi. Aing. Terus berjalan hese di. Aduh. Sia-sia teuing. Wah, beneran aing keputing teh hidup pamajikan. Silakan 12 di mah ya. Biasa ripuk kieu teh ayeuna. Yang langsung jauh. Detik kucas di manuk benang aing mah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah ya. Labu di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siap pisan jalan dia mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenat. Ini naon? Tujuh ya ini cari masalah. Terus aku datang dia bisa cewek. Terang itu kemarin aku ngomong banget coba. Buka masih. Gaji coba. Ya satu ada biasanya. Gajinya itu. Ari kemarin kali itu pakai mbak. Mana para iya lumayan kalau iya aduh entah aja nambah sakit dari mana iya minta mereka ngajak Jenat nanti pas kita ke kebun ya ayo kayak terus disibukkan aja karena terus tuh kayak banyak contohnya kira dulu itu apa ada pokoknya aromanya haus ya Lain sawah itu sahanya kayak kabaturan baheula gitu tadi sahanya asa geus asing banget atuh ya inget pokok banget kala sawah we bangetan itu ya sarua aing geus sawah aing saha sia saha aing saha aing geus saha sawah tong sok buka-buka nu kieu anjing naon maksud iyalah ya aing lah kayu naon maksud kita naon kita terus naon yo bisa aing oge aduh kamana wae aslia salem kamana wae atuh lain aslilah itu pani pada we beungeut aku kitu aing mah aing teh aneh ningali bebeungetan ca aing teh sarua wae aduh urang kasaung enak mah aing kasaung wae lain sono urang we teu pani aduh aja mengadu ayam wae. Ya geus naon da daripada videoan naon lagi videoan atuh sing aya juigan tangkalan kemarin kali. Ayam setengah
miliar teh anu kamari. Si Bima Di Birma eta mah. ya daripada diadukeun mending beunjeut we liwat kitu teh man. Kalau ada setengah miliar. Hanya sebel daripada ayam kos setengah miliar. Ayeuna ka mana atuh sok ayeuna moal hayam mau naon enak kumaha. Ay preman, jangan cara suka kalau baik kemacul, kumaha. mana mantuan ka kolot mah. Heeh, si emang lagi balik dahar mah katanya. Iya mah urang geus masak da. Jeung naon? Jeung jengkol tadi. Yang Sayang. siang sih ge beuki. Aing daging aing mah. Kalau aya Iya, gimana? Bima Ayo tuh, lagi kucing. Nah, kan tuh asli balik dahar itu. asli. Iya. Siapa mah? Eta Di mana? Turun. bantuan ieu bapak urang macul. Atuh arek mau turun teh. Sok, salah itu. Sok maneh heula deuk. Sok. Aduh. Tuh, boy. Hayu berat teuing berat nomor. Kira mau jatuh kita. Waduh, budak teh. Yang kejeburkan lah, mau kemana lah? Pada bawa kami sama deh itu, balik aja. Saya biasa beda gitu ya, sadar hal itu gimana? Ye beda deui atuh ieu mah. Kasep. Jadi ningali bang hati jadi hanya jadi cahayaan gitu. Makasih. Hanya ada eta euy. Tuh tinggal Baju di mana eta? Baju di mana eta? Oh, geus ieu mah ieu wae. Emang ningali ieu pasti. Enggan di mana eta? Nang meuli, mana hayang? Hayang urang hayang pesen tuh euy cepi ningali tukangna, cepi ningali tah. Ieu naon ieu? CGC ya. Oh. Mun mana hayang ieu we tinggalina Facebook urang. Oh. Ngaranna Naon? Ya Cibodas geus cerita tah ieu tah. Eta Tuh. unggul. Heeh. Oh. Facebookna Eta hargana terjangkau teh. terjangkau jeung jelema balangsak mah. Sabaraha kira-kira? Paling sekitaran 2, M. Mulai aing genep mah. Hah? Mulai genep mah. Jelema beunghar terus jelema susah teuing. Bangsa. Ayo ini mah berangkat nih guys. Maju lain. Tuh maju. Gajina barang kali. Ini gaji. Memang dahar paling ieu. Ayo, paling Ganti gaji jebol sana. nya tah awas. Yuk. Dia Ayo. bro. Sok. Gandeng. Pemerintah desa teh geus kajeran wae. Wah, letot meron. Kemana jadi Kamana sia? Sia anu kamari teh. Ayo, Mam. Saha tuh? Awak dua pengagelang Orang ngapun terus kan. Ada orang mana? Hah? waduh itu pengagelang. Ayo atuh siapa tuh? Pulang aman. Salah aing aman deui. Min, tadi kan itu kebun bapak teh itu kali dinya dah. Ada kan? Aing teu nyangka urang bisa panggil deui. Aslina ya. Kamana wae atuh? Ku urang teh mah santai.
pesantren. Di mana ayeuna mah santrena? Di Banten urang nang Di Banten. nang 10 tahun kok di ditu teh. Astagfirullah, ngelilah-lilah ting betah eta. Alhamdulillah nya teh pan di ditu teh. Aya ngabebenyokeun. Saha? Heuh nya. Urang menang pamajikan mah pamajikan Mantap. Di urang menang orang mana dia? Ya orang dieu we salembur. Salemur. Heeh. Saha si Iti lah ya? Heeh, eta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sami geulis kieu. Oh budak ieu teh. Di mana aya dua ya? Tan ieu koneng budak mah. Oh iya, budak Calik-calik. geus parawan. Tanya nak ieu teh nyanak. Teh nyanak sangunan neng. Ieu bakal lapar kok tadi teh. Taka. Nen, kada jang. Pak. Geuning sawah lagi. Pak dia rek ngacul, Kayak gampang ngatur mah lah. Gampang. gampang iraha. Sawa awe budak teh. Di mana? Kabeh budak teh warauh nya. Pernah hari tadi kebon jadi itu teh. Panggil kebon, tanah hamonan. Tiba-tiba Bapak. Oh, babaturan bapak ieu. Aing tinggal geus budak wae teh. Garlut di kebon 2 kali manggihan urang teh. Astagfirullah. Tak ieu budak bapak mah ieu. Iraha. Budak budak teh teh heula teh yeuh parasea ieu urang teh ngalah suruh ieu teh heuh suka urang mah saha si Jorowo tim teh ke parasea urang turun teh heuh maraka teh urang teh panah di urang fungsi hari teh tuh luat kan cuman ya kitu we da karena budak urang karunya heuh aya wae tan kadua kali nama di gunung hari teh Naon di gunung segala maman teh. aduh perang badilan hari teh Badilan? Eta mah heureyan main karet. Gua gawe pisan aneh. sudah teh urang teh apa Budak ieu tepat tuh di kaset itu tempat tuh. Meuh, Pak. wah beda ah Emang beda, Pak. Beda tapi sama. masih makin budak kena Beda tuh. bapana goreng aing mah Sok kitu wae. tinggali budak kurang atuh Kayak naon. naon itu jan Naon? Tuh wae. wah neng ieu Wah, jeung budak sayang. ya orang pergi duluran itu teh Aya kumaha deui atuh. obrolan di mana lah Di mah wae. Meh genah meh jelas itu. lain orang yang ieu lah yang ieu lah budak pegang budak amal Oh, nya sok wae meh ieu lah. heeh hari tadi da nyata hidup teh urang can fungsi ngobrol hari teh kabur Geus ieu hari teh tuh atuh we kenalan nan. masih aya nama orang ngobrolkeun di imah aya nama burit orang balik aya namanya Ayo. urang rek Gampang kayak gampang. cewe jeung urang ulin ka imah wae lah Oh, ayo siap. Kayak imah heuh. aya nama urang rek balik lah pokona mah ke Imah heuh. Ayo. Ka imah. lain kade Oh, imahnya Pak, jeung ari ieu ya rek ieu lah aya nama malulang we aya nama hujan hujan yuk ieu nih ulingnya Berapa ka imah ya? Apa lah imahna? apalah insyaallah ke di tangan Oh, piraku budak teh arah paleur mah lah nya siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ieu nu sengaja ngaleun salen teh kumaha sih? Gatoran bapan tadi. Ada kan tuh sakadeng pucat jauh eta tuh. Kan kayak mana? Kayak mana bro? Pucat jauh Kesempatan. Nyari rumah? Mah. Ternyata ada hari banget. Harpan buat di bedahan Tuh, Oh, belum ya? Pan. Panggil lating. Ayo nak di mah nya Ayo. Siap. Masa suluh, pamawa ke suluh. Jangan si politik itu pamawa ke suluh. Jeung nyangu ayeuna dah. Ayo atuh udah hete. budak neng budak coba deh budak teh ngajak naon eta teh Ya parang, Pak. neng canak nam ieu ieu tinggal geus suka di canak tadi teh Iya nu papa katinggalin tadi. Soalnya tadi tuh ada Nya ya. Tadi. Bade langsung euy. Mau nyatu hati-hati. Mudah-mudahan atau jodoh ya Allah. Allah ya Allah, sama ya Allah.